Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ancana kana naoneun? Ghairul muhtarami utawi saliyane hayawan kang den mulyaaken dening sara. Ghairul muhtarami utawi saliyane hayawan kang den mulyaaken dening sara iku sittatun nenem. Tarikus sholati sewiji wong kang tinggal sholat, wazanil muhsanu lan samalihe wong kang zinah muhson, wal murtadu lan samalihe wong kang murtad, wal kafiru lan samalihe wong kang kafir. Sifate kafir al harabiyu kang bangsa musuh ye kafir. Wal kalbu lan samalihe asu. Sifate kalbu al akuru kang galak ye kalbu. Wal khinziru lan samalihe celeng. Ghairul muhtarami ari salian ti hayawan anu dimulyakeun ku sara eta sittatun genep. Tarikus sholati kahiji jalma anu ninggalkeun salat, wazanil muhsonu jeung deui kaduana jalma anu jinah muhson, wal murtadu jeung deui katiluna jalma anu murtad, wal kafiru jeung deui kaopatna jalma kafir. Sifatna kafir al harabiyu anu bangsa musuh eta kafir. Wal kalbu jeung deui kalimahna anjing. Sifatna kalbu al akulu anu galak eta kalbu. Wal hingziru jeung deui kagenepna bagong atawa babi. Ghair muhtarami ari salianti hewan, ari salianti makhluk hidup anu teu dihargai ku syara, ku agama. Sittatun aya genep. Ya teh ti mana tah mimitina masalah teh nyaeta mimitina tina nerangkeun penyebab anu ngameunangkeun kana tayamum. Jadi lamun eueuh sabab ieu teu meunang tayamum teh. Anu kahiji penyebabna teh karana teu aya cai we. Karana teu aya cai. Geus diterangkeun bahwa nyaeta teu aya cai teh apakah teu aya cai anu yakin, anu pasti, anu geus jelas eueuhna. Seperti di mana? Seperti di padang pasir. Jadi eta mah eueuh tempat-tempat anu memungkinkan aya cai. Sabab nyata tempatna datar.
red kaditu gurun pasir, red kadieu gurun pasir. Jadi lamun neangan heula teh teu aya gunana. Kaduanya eta eueuh cai teh kudu sabada ikhtiar heula neangan ka mana? Neangan ka tempat-tempat anu memungkinkan aya cai. Saperti nyaeta di leuweung-leuweung eueuh cai di dinya mah tuluy aya rungkun-rungkun hehejoan atawa aya begitu red ka tempat eta teh breng we aya manuk kitu haliber eta jadi ciri anu memungkinkan di tempat eta teh nyaeta aya cai eta mah ulah waka ujug-ujug dertayamum pedah teu aya di dinya cai teang heula ka ditu. Teang heula ka ditu sabada geus diteang tempat-tempat anu memungkinkan aya teh ternyata eueuh tah baru anu kaduana nyaeta penyebab anu ngameunangkeun kana tayamum teh nyaeta sababna gering. Sababna gering. Anu mana geringna anu kira-kira matak darurat, matak bahaya lamun wudu, lamun adus make cai matak bahaya, matak aya dampak, matak leungitna manfaat anggota badan atawa sekaligus matak ruksak anggota badana lamun kakeunaan ku cai karena adus teh karena wudu teh. Mangka meunang di mana-mana jelema anu gering ketika darurat ayeuna make cai matak aya bahaya atawa ayeuna matak lila kacager henteu ari matak bahaya kana anggota badan mah teu matak ruksak anggota badan mah ngan ieu teh rada lambat kacager menurut dokter lamun kawuduan kacaian lamun kaadusan kacaian nah tuh atawa panyakitna anu sangat-sangat gawat tegasna teu meunang pisan kakeunaan ku cai seperti lamun ayeuna mun teu make cai teh bakal tereh paeh we gitu. Bakal gancang paeh. Nah, penyakit-penyakit eta ngameunangkeun kana tayamum. Jadi bisa digantian wuduna, bisa digantian adusna ku tayamum. Katilu nyaeta penyebab anu ngameunangkeun kana tayamum teh karana hausna dahagana hayawan makhluk hidup hayawan teh. Anu mana hayawan eta hayan muhtarom. Hayawan muhtarom teh nyaeta hayawan anu dimuliakeun ku syarat. Hayawan anu dimuliakeun dihargai ku agama, dihargai ku agama. Adapun ayeuna mun tama hayawan-hayawan anu teu dihargai ku agama mah eta mah teu meunang lamun aya cai ngan sakitu-kituna pabedol-bedol ari dipake wudu tuluy eta sato eta kahausan tapi henteu muhtarom guer muhtarom tong dibikeun ka sato eta pake wudu we sabab eta mah hayawana hayan guer muhtarom. Lamun hayawana hayawan muhtarom pabedol-bedol ari dipake wudu atuh teh saperti ayeuna mun tama urang-urang insyaallah muhtarom we aya dipake wudu ai keur nginum mana ayeuna mun tama memang ayeuna mah henteu haus ngan ayeuna mun mangke sore atawa isukan anu can memungkinkan bakal kabur aya cai ulah ayeuna dipake wudu gantian wudu maka tayamum sabab ieu mah nyaeta cadangan keur nginum. Nah kakara lamun hayawan kabagi dua hiji hayawan muhtarom nyaeta makhluk hidup anu dihargai ku agama. Kadua nyaeta
hayawan anu ger muhtarom teu dihargai ku agama. Hayawan anu ger muhtarom teu dihargai ku agama teh nyaeta aya genep. Nah, hiji tarikus sholati, jelema anu wani-wani ninggalkeun salat. Najan aya namun tama ninggalkeunana teh lain ninggalkeun anu sababaraha kali. Najan ninggalkeun salatna teh nyaeta lain ninggalkeun salat anu sababaraha kali, sababaraha poe, sababaraha minggu. Nah, ninggalkeun salat harita mangka di mana-mana aya cai ari dipake wudu karunya manehanana. Tapi manehanana teh nyata jelema anu ninggalkeun kana salat. Di mana aya namun tama ieu ger muhtaromna teu dimulyakeun teu dihargai ku agamana. Jelema anu ninggalkeun salat sabada aya perintahan nyaeta ti imam. Sabada aya perintahan nyaeta ti imam. Jeung sabada dititah tobat. Ya aya namun tama dititah tobat ku imam ieu menurut sebahagian kaul sunat. Dititah tobat mah menurut sebahagian kaul wajib. Ieu kijaen manehanana teh nyaeta tuh teu salat lohor. Jadi goer muhtarom ni kijaen ninggalkeun salat lohor teh nyaeta anu kasebutkeun goer muhtarom teh kudu sabada aya panitah perintahan nyaeta ti ya mun di urang meureun RT weh imam anu ayeuna panghandapna teh RT boga kewajiban naon nitah ka jelema-jelema anu teu salat nitah ngalakonan salat ka jelema Islam. Entak ayeuna mun lamun urang jadi RT mun teu ludeung mun teu luas kusorangan merapat ka sesepuh, merapat ka ajengan, merapat ka ustad. Sok ayeuna mun teh pasangkeun speaker. Salat gitu. Eta teh keur nyebarkeun kewajiban. Kan jelema teh nya ari diadanan mah teu boga rasa diajak salat. Matak ayeuna mah nyaeta lain ngan saukur adan wungkul. Tamahan naon hayu urang salat hayu padahal hayu urang salat teh hayya ale salat heupan teu kaharti. Jadi hayya ale salat teh henteu boga rasa jelema teh nyaeta diajak salat padahal hayya ale salat teh ngajak salat gitu. Malah ayeuna mun teu kapung-kapung urang oge aya hayya ale salat la haula wala quwata illa billah. Ila haul halan tapi teu boga rasa. Malah saura ajengan jajan teh mah jadi dianggap meureun kesenian. Dianggap lagu mantap halus-halus lagu we adan teh. Ieu nu digeroanana anu diseruna teu boga kasadaran bahwa eta seruan teh eta teh pangajak salat gitu. Matak ayeuna timbulan teh halus-halus ayeuna laga we adan teh. Tapi ai ka umat mah kanu ngadengekeun teu aya sentuhan bahwa eta teh nyaeta adan teh ngajak salat. Matak lamun ayeuna mun teh mangarah asa diajak salat, hiji ayeuna adanan, kadua hayu urang salat. Aya deui ayeuna mun teu mapan ayeuna mah zaman paeh ati teh. Eling umat muslimin muslimat nanti ayo orang salat berjamaah anu gitu kan ya non
kanggo pibekelen urang di akhirat. Hah? Hah? Gitu kan aya namun terok eta ngajak aya namun tah masalah tah geus disunahkeun oge anger da teu nyentuh anger teu nyentuh teuing mun kieu mah goblok sia saralat sia kitu teuing mun kitu mah sia teh bedegong teuing hayu urang salat teuing mun kitu mah bahasana ku adan teu asa nyentuh diajak salat teh ku pujian teu asa nyentuh tah make goblok ka itu goblok gitu ayeuna saralat ku RT eta teh gitu ku RT apaan RT mah punya wewenang punya kekuasaan di pemerintahan gitu entong ayeuna mun tah lamun ayeuna ku ajang ke ustad ieu kuring ngawakilan RT ya kuring ngawakilan RT ngawakilan ayeuna mah hayu urang saralat ayo ayeuna urang saralat urang saralat gitu. Nah eta teh nyaeta kudu aya sabada berarti lamun ayeuna mun tamah can aya perintahan ti imam mah ya acan masuk nyaeta kana guer muhtarom acan masuk nyaeta kana guer muhtarom kadua kudu sabada dititah tobat tobat tina naon tobat tina ayeuna mun tamah ninggalkeun salat. Jadi kodok mah lain dirana ngodoan salat anu katinggaleun lain bab tobat bab mayar hutang eta mah boga hutang teu salat lohor wajib dibayar ngaranna kodok ari ninggalkeun ayeuna salatna doraka eta mah misah deui kudu tobat tobat tadi nyaeta wani-wani ninggalkeun salat lohor bayar heula geus bayar tuluy tobatan ninggalkeun salat tadi. Nah, dititah tobat aya dua kaul. Hiji dititah tobat ku imam teh wajib eta teh, take teh geus dititah qada teh lain wae qada. Buru sia tobat. Tobat sing bener ka pangeran sabab eta ninggalkeun salat teh dosa gede. Tobat sing bener. Menurut ayeuna mun tamah sebagian kaul sunat lamun seuk ieu nyaeta lepas tina hukum negara ya lepas tina hukum negara ieu mah nyaeta rek nyaritakeun hukum agama lepas tina hukum negara ieu mah rek berbicara nyaeta tentang hukum agama lamun ngambil kana pendapat ulama bahwa jelema anu ninggalkeun kana salat tuluy engke ayeuna mun tamanehanana sunat dititah tobat ku imam sabada ninggalkeun teh gitu berarti ayeuna geus beak waktu eta sunat ku imam dititah nyata tobat ari ieu memeh ayeuna mun tamah dititah tobat memeh tobat eta jelema teh ujug-ujug dieksekusi umpamana ujug-ujug nyata dieksekusi nu ngaeksekusinan saha ya nu ngaeksekusinan mah nyata imam teh anu boga wewenang teh can ga dititah tobat tuluy manehanna ayeuna mun tamah can dititah salat dititah salat godoan teh acan dititah tobat jol ayeuna dieksekusi dipaehan nah eta ari tepi ka katempuhan kudu dikisos mah nu maehanana henteu di dieu bahasana layan man henteu tepi ka kudu katempuhan tegasna kudu dibunuh deui nu ngabunuhna padahal eta teh nyaeta ngambil kaol pendapat anu nyunatkeun dititah tobatna jelema anu ninggalkeun salat tadi teu wajib gitu sunat ari ieu memeh dititah tobat memeh ayeuna mun tamat tobat tina ninggalkeun salatna can ge dititah gitu geus ayeuna dieksekusi manten kudu dipaehan deui mah teu maehanana cuman eta doraka tina sisi naon
tina sisi memeh di titah tobat geus dipaehan. Memeh di titah tobat kuduna di titah tobat heula. Di titah aya namun tama kodo, di titah tobat gitu. Kakara lamun teu daek sabada di titah tobat sabada di titah kodoan salat can daek keneh baru engke aya namun tama dina waktu anu bisa dijama dua salat eta manehanana can keneh daek ngodoan salat manehanana can daek keneh tobat baru dina waktu anu bisa dikodok dua waktu ieu contoh salat zuhur jeung salat asar can ulah waka dibunuh eta ieu namun tajelma eta dina ninggalkeun salat zuhur sehingga geus beak waktu asar bani magrib dibunuhna teh. Nah, ieu jelema anu ninggalkeun salat teh masukna goer muhtaro. Jadi kalau lamun aya cai anu pas-pasan hiji urang butuh nyaeta keur wudu. Butuh keur aduh caina pas-pasan ngan sakitu-kituna. Tapi di sisi lain aya jelema eta. Jelema mah jelema Islam, cuman ayeuna anu wani-wani ninggalkeun salat teh sama dari titah ku imam tengah gugu di titah tobat ayeuna ku imam tengah gugu tong dibikeun kadinya ayeuna mun dibikeun kadinya geus ayeuna mun tadi pake wudu atuh meureun kumaha paeh da kudu ge paeh da kudu ge dipaehan kan gitu jawabna teh atuh meureun kumaha lamun ayeuna kahausan apa kan bae da masing ayeuna mun mah teu paeh oge da dipaehan kuduna ge gitu logikana ari ieu ayeuna mun teu paeh gara-gara haus bae da masing teu gara-gara kahausan oge da kena ge dipaehan kuduna ge gitu maka pake we wudu pake we ayeuna mun teu mah eta adus gitu pake adus jadi teu meunang temenang tuluy ayeuna mun tama eta pindah kana tayamum sabab aya cai eta temenang najan itu tapi kapaeh gitu temenang kudu pake tayamum kudu pake adus kudu pake ayeuna mun teu wudu keur urang hiji tah ieu mah keur nyaitakeun jajaran-jajaran nyaeta hewan-hewan makhluk-makhluk hidup anu teu dihargai. Ya bisa dikata meureunana ieu namun taman kieu mah sampah gitulah. Sampah. Jadi tidak ada hargaan. Ieu teh agama ieu teh. Di urang-urang mah biasa-biasa we ya namun tara salat oge gitu. Agama teh, agama mah eta teh guer muhtaram, tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Tidak ada kehormatan. Kedua, jelema anu goer muhtaram teh nyaeta jelema anu jinah muson. Aya jinah teh aya jinah muson, aya jinah goer muson. Anu masuk kana goer muhtaram jinahna jinah muson. Nu kumaha ari jinah muson teh jelema anu jinah muson teh ieu nu kahiji jelema anu ngalakukeun jinahna geus balik jadi jelemana jelema anu geus balik usia balik. Dua nu termasuk muhson nyaeta jelemana jelema anu sehat akal. Katiluna jelemana jelema anu merdeka orang bebas lain hamba cahaya. Anu katiluna nyaeta pernah ngalakonan pernah nyaeta ngalami wati jima dina jero nikah anu sah. Urang ayeuna mun tama balikeun tina mafhum ieu kumaha lamun ieu anu jinahna teh budak di bawah umur balik can asup kana ieu can asup ayeuna kana muson ieu can asup ayeuna mun teu kana muson jelema anu jinahna di bawah usia balik atau nyaeta jelema anu jinahna jelema anu majnun jelema anu ayeuna leungit akalna
jelema anu stres gitu, jelema anu boga penyakit jiwa di mana-mana ngalakukeun kitu acan disebutkeun we remoson acan da kudu anu sehat akal atau ayeuna anu ngalakukeun abid nu ngalakukeun abid jadi ieu teu kena engke karena hukuman jinah muson lamun abid mah hiji jelema kudu geus umur balik, kadua jelema anu sehat akal, katiluna jelema anu jelema merdeka lain hamba cahaya anu kaopatna geus ngasaan nyaeta teu wati anu halal dina jero nikah anu sah. Berarti ieu mah aya namun tama duda-duda mudahan gitulah. Ieu mah aya namun tama duda-duda ya atawa jana-jana. Ai perawan mah aya namun tama bujang mah teu. Henteu muson, beda deui hukumna. Jadi lamun aya namun tanu pernah ngasaan wati jima bersetubuh anu halal dina jero nikah anu sah teh maka mun ngalakukeun ayeuna mun tama jinah teh ngaranna jinah muson lamun jelema antan pernah kakara atawa lain kakara mineng mah mineng ngan unggal jinah oge eta teh nyaeta lain dina jinah anu dina jero nikah ieu mah pelatur kitu tah acan masuk kana aya namun tama muson gara muson we da anu muson mah kudu pernah ngasaan nyaeta wati dina jero nikah anu sah atawa ari kawin mah kawin ngan perkawinanna henteu disahkeun ku agama jadi biasa deuk sah deuk teu sah oge di mana-mana geus kobil tuh kitu mah kitu sangkana teh aya namun tama geus halal padahal acan jadi halal sote pamajikan halal diwati halal dijima di mana-mana dina akad nikahna disahkeun menurut agama tak aya namun tama kawin mah kudu bener-bener hati-hati sebab mungkin ngaremetna terus sama singka manehanana jinah borosot boga budak tina jinah borosot ayeuna boga ayeuna incuna terus tapi kape kiamah oge eta ayeuna mun tambahayana teh eta ayeuna mun tambahayana tina naon tina ayeuna mun tama kawin tina kawin anu sah hati-hati aya namun tama boh walina boh aya namun tama ijab qabulna boh aya namun tama syarat-syarat suami anu rek ngawinna calon ayeuna istri anu rek dikawinna gitu aya syarat-syarat dua nyaeta jinah anu werna eta teh ngaranna teh hargaan mungguh Allah jelema anu wani-wani ninggalkeun salat mungguh Allah mah jelema anu hargaan teh bahasa Arab ngeueur mutar tidak dihargai tidak dihormati agama tidak terhormat kaduana nyaeta jelema anu ngalakukeun zina nyaeta jelema geus usia balik boga normal akalna jelema merdeka bari geus kungsi ngasaan wati jima bersetubuh dina jero pernikahan anu sah di mana-mana ngalakukeun eta jelema jinah muhsan naudzubillah min dalik jadi lamun aya cai pas-pasan keur wudu pas-pasan keur adus teu meunang dipikeun ka jelema anu kahausan jelema anu jinah muhsan gitu. Di dia qala Syafi'i parantos ngadawuh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dawuhanana idza asaba di mana-mana jima di mana-mana ngajima
saha al-hurru jalma anu merdeka al-baligu anu geus balik imro'atahu kapamajikanana nyaeta itu jalma anu merdeka teh au usibat atawa dijima saha al-hurratu awewe anu merdeka al-baligatu anu geus balik binikahin melalui pernikahan bahwa mangka ari eta jalma teh ihsanun jelema terjaga jelema anu terjaga maksud teh terjaga naon fil islami terjaga dina kaislamanana wasyirki jeung terjaga tina kamusyrikan terjaga ayeuna matak ayeuna mun tamah ari ieu ayeuna mun nikah teh cenah aya nyaeta nisfuddin jadi saparona ayeuna mun tamah agama aya dina ayeuna mun pernikahan tinggal jaga saparona deui matak ayeuna mun talamun jalma geus kawin teh satu terjaga dina keislamanana jeung nyaeta terjaga dina kamusyrikan terjaga dina keislaman jeung terjaga dina kemusyrikan jadi weh muhson di mana-mana ayeuna mun teu ngaku zina mangka disebutkeun jelema zina muhson teh ieu ihsan teh parhon ari ieu eta hiji cabang masalah qala parantos ngadawu sa Sarqawi Syekh Sarqawi radhiyallahu an dawahanana wal mu'tamadu jeung ari kaul anu dimuktamadkeun kaul anu jadi pegangan anu disandaran naon ayeuna eta anna ghairul muhtarami sanyana jelma asanyana salian ti anu dimulyakeun ku sarah minal adami ti golongan jelema ti golongan bangsa Adam bihi eta tetep dina masalah ghair muhtaram tafsilun ari perincian hukumna teh nyaeta dirinci kumaha ayeuna perincianna in kana lamun bae eta jelema anu ghair muhtaram teh lamun aya eta jelema anu ghair muhtaram eta qadiron anu kawasa ala taubati kana tobat seperti mana jelema anu ghair muhtaram anu mampu anu kawasa kana tobat katariki sholati seperti jelema anu ninggalkeun salat bisa tobat wal murtadi jeung seperti jelema anu murtad lam yajud mangkat menang lahu kaeta si ghair muhtaram naon surbu ma'in minum cai wa ini tajahu jeung sanajan butuh eta si jalma kana eta cai teh biin qadiruhihi dina nyalametkeun biin qadi jeung sanajan butuh eta ghair muhtaram kana eta cai biin qadiruhihi dina nyalametkeun ruhna nyawana eta ghair muhtaram teh minal asitina kahausan sanajan naon ayeuna mun tama sababna lita ayyuni karena tentukna ketentuanna eta karena ketentuanna eta cai lituri nyaeta pikeun susuci bihi ku eta cai teh ma'a qudrati sarta kawasana eta ghair muhtaram alal khuruji kana kaluar minal maksiati tina maksiatna anu hukum ghair muhtaram teh nyaeta nu teu dihargai nu teu dihormati ku agama lamun ti golongan manusia ti golongan bangsa Adam tegasna lain ti golongan sato. Nah, mangka dina masalah kagoer muhtaraman tidak dihormatina jelema eta nyaeta aya
rincian dina hukumna. Ieu pan jelema anu bermuhtaram teh aya jelema anu memungkinkan, aya mampu aya namun sama tobat gitu, aya engke aya anu teu mampu tobat, aya namun tema anu teu mampu tobat. Contoh anu mampu anu kawasa tobat, jelema ninggalkeun salat, jelema ninggalkeun salat tuluy manehanana titah tobat tina ninggalkeun salatna bisa henteu. Pira oge aya namun tama hiji sok sing aya rasa kaduhung aing tadi teu salat tohor gitu, kaduhung aing teu salat asar, bisa gitu? Bisa aya namun titah kitu, titah boga rasa kaduhung. Kadua sok aya namun tama maneh aya namun teu ngarencana moal diurang deui itu, moal deui ngaranna aya namun tama ajab. Tuluy aya namun tegas kitu wal ikhlas teh ulah aya namun tama eureun tina aya namun tade ngalakukeun ayeuna saperti kitu deui tong deui we hampir ayeuna sarua jeung tong deui tong aya namun teh nyabut tina nyaeta dosana ta eta teh nyaeta bisa tinggal aya namun tama kitu buru-buru aya namun tama salat qada, buru-buru aya tobat ka pangeran nyaeta sesuai hiji nadam, dua ikhlas, nyaeta katilu ajab teh. Artina ayeuna nadam sing aya rasa kaduhung ninggalkeun ngalakukeun dosa tadi, ninggalkeun salat teh. Kadua sing aya rencana dina ati moal naon, moal rek balik-balik deui kana kalakuan kitu, moal wani-wani deui ninggalkeun ayeuna mun tama salat. Katilu nyaeta naon, eureun kitu teh kitu tina ninggalkeun ka salat teh tong ka ditu atina teh eta teh bisa. Mana aya namun tama jelema anu ninggalkeun aya anu guar muhtaram, anu termasuk guar muhtaram anu mungkin bisa tobat, jelema murtad. Jelema murtad teh eta teh pan guar muhtaram. Tah jelema ayeuna lamun ayeuna ngalakonan kana pamurtadan, nincak dina pamurtadan naudzubillah min dzalik, bisa tobat? Bisa, tinggal naon? Murtad mah tinggal ayeuna maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Contoh dua ieu. Ayat cai. Jadi kembalikan ini karena masalah pokokna. Ayat cai ngana. Pas-pasan. Ieu teh cai teh ukur aya keur wudu. Ukur aya keur adusna adus wajib. Wuduna nyaeta wudu aya namun ta anu wajib. Tapi aya jelema murtad, tapi aya jelema nyaeta anu naon, anu wani ninggalkeun kana salat teh, tapi manehanana teh ayeuna mun teh mung tobat, tapi mung ayeuna tobat padahal bisa tobat mangka teu meunang sair eta dibikeun dipake aya namun tamanginung ku jelema anu murtad jeung ninggalkeun eta kana kecuali lamun manehanana buru-buru insaf deui babari pikir deui tuluy qada tuluy tobat nyapikeun deui eta da geus jadi muhtaram deui. Lamun teu kitu, lamun teu buru-buru tobat, lamun teu buru-buru aya namun sama qada berarti cicing dina guer muhtaram cai pas pake we ku urang. iPad cenah ayeuna kumaha da ieu teh geus kakalepakan teh da saking ku kahausan aduh ieu teh modar oge. Itulah hukum agama aduh modar ge ieu mah teh ngapake we kudu urang sing kakalepakan ge teu meunang ayeuna mun pan ieu urang ayeuna wajib pake cek wuduna ge. Itu ayeuna wajib sholat ayeuna mun tama dibere nginum wajib sholat ayeuna mun tama kudu dijaga nyawana dijaga ayeuna mun tama hirupna lamun muhtaram aya gar muhtaram mah geus modar leuwih hade modar mana cek agama teh kitu geus modar mana kitu ieu mah cai mah dipake ku iPad teh aduh teu kuat ka joget jeung kira modar
kira modal mana gitu ya macam ini pakai kurang pakai wudhu itu pakai aja namun sama Agus ya seperti gitu naon cenah sababna pangna eta cai anu pas-pasan ulah dibikin ka jelema eta ka jelema anu gair muhtarom anu memungkinkan bisa tobat teh tapi eta cai pake we wudhu kurang pake halus kurang sabab ketentuan cai teh nyaeta ti pangeran anu khusus nama nyaeta paranti susuci geuning kurang aya namun termasuk aya dina Quran wa anzalna sama imaan ma'an tahur eta teh disadiakeun difasilitasi na ku Allah Subhanahu wa taala cai teh hiji aya namun tamakeur paranti bersih kadua nyaeta keur aya namun tanaon ngajaga nyawa ari ieu nyawa anak jelema anu garuh taro pan geus teu harga-harga teh geus aya namun teman otak geus dipake kana susuci sabab ditangtukeun ana cai cenah nyaeta di dieu lituhrik bihi apan cenah eta teh jelema ke jelema naoge atuh mun teu jelema pan ninggalkeun salat teh atuh ninggalkeun salat mah aya namun teh kan bae teh aya namun lamun teu bisa tobat pan ayeuna bisa tobat tinggal kadung tinggal dekel ngalakonan aya namun teh salat kakara bere cai gitu ari mah aya tobat mung aya cai hayang dibere teu bisa geus paeh kitu geus aya namun teh mah paeh. Nah, dua jelema anu gair muhtarom teu dihargai teu dihormati ku agama teh anu teu memungkinkan anu teu mampu teu bisa nyaeta tobat model mana model ayeuna mun tama jelema anu jinah muson jelema anu jinah muson aya namun tama dakul aya namun tama ngasupkeun bobogaanna duh aya namun tama eta aya namun tama tobat itu aya tobat deuk kumaha nya diasupkeun deui gitu atuh lain tobat beunang aya namun aya tadi ninggalkeun salat tinggal aya namun tama lakonan gitu kodoan gitu tuluy aya rumah ka pangeran nanta pangampura ka pangeran tobat teh geus teh beres ari ieu aya namun tama dosa na jelema anu jinah kumaha aya namun tama eta nobatan hayang ngabalikeun nyaeta tina tadina jinah jadi teu jinah ya nah eta mah sudah menjadi bubur atuh da jinah mah gitu tah teh dosa anu teu mungkin nyaeta ditobatan tina sisi aya namun tama jinah dina ayeuna iwat aya namun teh kumaha atuh aya namun tama ya apa tobatna teh aya namun sama kudu naon nya kudu dipaehan teh atuh tobatna teh aya namun teh kudu dipaehan teh kudu dibunuh gitu ya kudu aya namun tobatna kudu dibunuh teh atuh aja mah anu jinah muson mah nah ieu mah kieu jadi cai nu eta meunang dipake nginum ku jelema anu jinah muson teh karena bae maneh mah ieu mah hitung-hitung aya namun teh mumpung hidup da sageureuting modal gitu. Udah maneh masing subuh ge aya da sageureuting paeh maneh. Apa nu dieksekusi pan aya namun anu aya namun teh anu naon? Anu aya namun teh anu guer muhtarom cenah aya namun teh muson teh apa kana teh paeh ka dituna teh dipaehan. Mata dek kurang aya namun tang dek kurang dipake wudu dipake adus baik saya teh gitu tapi teu wajib teu atawa aya na karunya hitung-hitung ieu mah aya namun teh malah mumpang-mumpung geus ayeuna di ambang pintu gitu kematian berarti sageung di mana bae gitu dina hukum Islam je mah gitu tante geus nginum teh terus dieksekusi pae gitu geus bari pagungan ngan teu wajib gitu teh dek diantepkeun wae bae gitu. Eta cai ayeuna dipake, adus dipake, wudu urang. Erek ayeuna urang pindah kana tayamum, maka eta cai dibikeun ka jelema anu jinah muson
pek sabab ayeuna mesin dibere cai ge anggerna modal gitu kayak eksekusi itu ayeuna mun mata karek ayeuna mun duanya. Jadi kembalikan karena pokok permasalahan jadi jelema anu menang pindah tina wudu tina adus pan wudu jeung adus mah cai pindah kana tayamum pan tayamum mah ku taneuh teh jeung ayeuna mun tamana semacam ayeuna mun tamana taneuh ayeuna mun tamana teh di mana-mana aya di sekeliling urang di sekitar urang nyata hewan teh makhluk hidup anu dimuliakeun ku sara dihargai ku sara ngaranna muhtaram. Nah, maka orang temenang ayeuna mun mah ngantep itu ngantep ayeuna hayawan anu muhtaram teh kari-kari eta cai dipake wudu ku urang. Temenang balik teh eta cai mah nyaeta bikeun ka itu anu muhtaram teh hayang muhtaram da ayeuna wudu mah bisa digantian ku tayamum da adus mah bisa digantian ku tayamum ari haus bisa digantian teu bisa digantian ayeuna muku sariati cai da kudu ku cai matak cai mah tada digantina ieu haus mah ku cai bikeun cai ka ditu ka hewan anu muhtaram teh ieu ayeuna urang wudu adus digantian ku tayamum gitu. Kumaha lamun gelar muhtaram ai gelar muhtaram mah eta cai jalane pake we ku urang ayeuna mun teh mah modar paduli kuduna ge modar gitu. Nah nu gelar muhtaram teh aya genep nu karek diterangkeun bidi dua nyata hiji jelema anu wani-wani ninggalkeun ayeuna mun tamakana salat mah salat wajib teh salat anu 5 waktu teh manehanana sabada dititah ku imam ku RT ku RW tuluy ayeuna mun teu sabada dititah tabat cuek we gitu cuek we eta teh ayeuna mun goer muhtaram najan dah hukum di negara urang teh lain negara Islam anggar we maehan teh moal aya nu wani maehan di ayeuna mun teh mah mesti ngrasa oge gitu dah hukumna ayeuna rin hukum Islam teh da mesing di Mekah oge aya teh dilaporkeun masing ayeuna mun di negara Islam oge ayeuna ngalaporkeun mah atawa ayeuna teu diketahui ayeuna ke pemerintahna atau pemerintahna ayeuna mun teu cuek anggar we. Jadi teu loba ayeuna teu pati loba nu dieksekusi hukum mati tina sabab ninggalkeun salat. Loba teh ayeuna mun teu di mana-mana tina pembunuhan kitu tuluy terjadinya eta kisos deui kakara eksekusi. Atau ayeuna mun tematina jinah kitu oge lamun naon lamun dilaporkeun aya teh dilaporkeun justru ayeuna bejana semarakna tempat-tempat perjinahan tempat-tempat hiburan malam teh ayeuna teh kurang teh nyata di Saudi Arabia. Jadi di Saudi Arabia nyata geus aya ayeuna mun tempat eta teh geus dawuhkeun ku junjunan cenah bahwa ngaranna teh ayeuna daerah Ami gitu bahwa dilarang kade ulah deket-deket ke tempat eta. Ternyata ayeuna teh anu dina lengkop anu ayeuna mun teh kahalangan ku gunung teh eta teh dipake tempat maksiat anu nyaeta termewah sadunia. Jadi didinya ayeuna mun teh manaon kongres leuh tuluy ayeuna mun teh wanita pelacur dunia. Jadi orang-orang ayeuna mun teh Mekah teh ayeuna teh orang-orang Mekah orang-orang Arab teh di mana-mana aya denek maksiat teh kudu ka Eropa teh kudu ka Amerika. Justru orang ayeuna mun teh orang luar negara ayeuna mun teh Mekah ayeuna teh kadinya maksiat teh. Naudzubillah ini teh kan geus kitu. Geus ayeuna mun teh mah aya tina junjunanana terus dawuhkeun ku junjunan. Nah, eta teh nyata jadi ciri akhir zaman. Geus ayeuna mun teh geus deukeut ka kiamat teh. Geus ayeuna di Mekah teh ayeuna mun teh Saudi Arabia. Di Saudi Arabia teh. Adi sangka teh ayeuna mun teh di Arab teh nya moal aya tempat maksiat, jelema moal aya nu maksiat dah. Ayeuna semarak. Dek ayeuna mun teh di urang ayeuna mah da geus teu kago-kago.
geus teu sieun-sieun di negara aya namun tadi hukum negara ku pemerintah henteu aya namun tadi perketat malah LGBT pan ayeuna deuk disahkeun pan ayeuna mah pemerintah teh ada kritikan gitu tegasna ayeuna dibolehkeun naudzubillah di Indonesia kalau aya namun pernikahan aya namun antar jenis deuk disahkeun deuk dijieun undang-undang naudzubillah geus hancur-hancuran aya kan orang mah teu aya antara ulin kanu kitu atuh urang mah matak bahasa manya sok ayeuna mah ayeuna mah pamari informasi teh gitu geus saperti kumaha zaman ayeuna khususna di Indonesia ayeuna khusus ayeuna ya contohna ayeuna mun pemilihan presiden terang ayeuna mun tadi hadapan mata geus teu kagok zaman Pak Harto ayeuna mun teu naon dikritik teh ayeuna mun tamaku masyarakat ku rakyat teh kitu ya ayeuna mun teh hitam ayeuna dagang itulah ayeuna mun tama ayeuna geus akhir-akhir ayeuna mun tama zaman alhamdulillah ya teh mudah-mudahan disalamatkeun urang tina fitnah zaman terutama fitnah agama urang di turunan urang sararea terutama nyata fitnah anu paling tohaga fitnah ayeuna mun datang dajjal fitnah datang Ya'juj wa Ma'juj mudah-mudahan dijaga urang jeung turunan-turunan urang tapi kabeh mah amin Allah ya rabbal al-fatihah Ar-Rahmanir-Rahim ya Salatul ladzina an'amta 'alaihim